waktos ieu pasti mugi Allah maparinan kaberkahan lahir batin anu meunang artos anu dagang sing laris dagangan anak ngajajankeun ya anu boga salaki sing panjang jareuna anu can boga salaki sing enggal anu jodoh nah panganten urutnya kukus mendung kamanggung jeung sari kembang malati mana berduh panyamuan sangit manis madalinging cempaka nu karek ligan mapaesan taman desa kabe dulur-dulur ya ibu rek mepeling mugi aya mangepatna germaraneh lahir batin dunia rawuh akhiratna mugi sing bisa Geula ayeuna sawernanya calik heula ge tos calik langsung deui ayeuna calik heula ge nah kamu deui aya papatah deui ti ibu calik Kang Lemon sareng Neng Tina kunaon sih ayeuna dina sawer teh sok di payungan Kang Lemon Neng Tina ari artina di payungan teh Kang Lemon lamun geus boga pamajikan we sok rayungan nya wae artina rayungan teh biasa lalaki zaman ayeuna lamun teh jadi pamajikan geulis kacira di imah nampono pipi beureum-beureum make oleh-oleh ngarak teh mudahan Kang Lemon ulah nasibnya Kang Lemon insyaallah anu saterasna dina sawer aya beas ari hatina beas teh Neng Tina kana cek urang ngagram kana harana kejo ari kejo teh tina beas teh kudu beli make duit jadi Kang Lemon kudu getol usaha ulah ngalakon Neng Tina rek ngejo teu boga duit DP usaha pamajikan kudu getol ngadoa ieu mah gilan roba alhamdulillah giliran sautik modar anu kas kitu ulah doakeun sautik alhamdulillah loba ge alhamdulillah ada rezeki urang adalah usaha lamun Kang Lemon usaha ulah putus asa mah pamali dosa putus cinta onam lo penggantina nya putus kolor onam panganten karesepna ikhtiar teh tadi teh tawakal terus ada kembang ari kembang teh seungit Kang Lemon sareng Neng Tina panganten anyar Bu pernah teh jadi panganten anyar resep henteu hayang deui henteu embung atuh entong kan hayang deui lalaki tah sok hayang deui mah panganten anyar sekali rupa anyar ya mudah-mudahan anjakal teh jadi panganten anyar anjakal teh ti Bareto nyawa nikmat mah ti Bareto jadi panganten anyar mudah-mudahan Neng Tina sareng Kang Lemon urang doakeun urang sing amis saterasna jiga permen ti awal nepi ka akhir amis terus asalna kembang keseungit Neng Lemon Kang Lemon jeung Neng Tina keur meujeuhna seseungitna urang doakeun sing seungit saterasna anu saterasna aya koneng ari koreng teh pamantes Kang Lemon lamun heueup geus boga pamajikan kudu cicing di tempat anu pantes getol ngaji getol ngariung jeung para ustaz-ustazah jeung alim ulama lamun urang geus boga pamajikan ubrak abring ka ditu ka dieu lajo dangdut segala macam joget pantes teu henteu tah ulah kudu jika koneng hirup di tempat anu pantes anu saterasna kacangnya alhamdulillah mani pinter kacangna langsung di dahar iya aduh jangan dicik amat ya Kang Lemon sekali kiapan tuh iya jauh teh lambang lalaki kajenting Kang Lemon kasep kaleng gereng beunghar bandana luyuh layah buru di juru bro di pantau rawe beungan rembaya laun tapi lamun teu boga jauh ning tina deui ala
saeutik dahar tungtung nasatik bismillahirrahmanirrahim udah cukup segitu aja alhamdulillah eta lembang lalaki pancet neng tina ge Kang Lemon boga ATM boga di mana ada di Mandiri neng tina mah cenah hayang ATM nu di jalan ATM terang ATM alat tempur mana ayah alhamdulillah titel gaduh titel lulusan sekolah naon tebuka titel cek neng tina balik dia ke paling deng tong jadi salah kita titel terang Kang Lemon titel mah gantel aja alhamdulillah pancek neng tina ge tangka jongjing sisirawa cenah Kang Lemon tangka jengkol di astana teu hayang nu dijingjing teu hayang anu dibawa hayang oge nu ngaringkol jalan-jalan aya alhamdulillah mangga urang teraskeun neng aminnya sayang dan bismillahirrahmanirrahim bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan eulis Asep nu rendengan mugi aya kasalametan doakan salamatu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi keimanan sim tenang laki labina diwurukan duanana istri sareng pamagatna masih ngadugi ka hartina harti kenalis asepna labetkeun kana manahna manawi aya gunana nu ditada manfaatna manfaatna lahir batin olis teh masing prihatin ayeuna aya nu mimpin ka acara ge masing tigin ka saurina tigin olis kumaula karaka ulah baheula bisiraka menang bahla kudu bisa silih bela jeung salaki silih bela jeung caroge ulangan pelesir bae tuh lamun gadi teh yang pelesir bae nya mending oge boga gawe ngararapi unggal poe rapi nu saimah rumah tangga tumaninah tapi lamun loba salah laki rabi moal genah sareng batur kudu akur layut jeung batur sakasur runtut raut salalembur nagara ge subur makmur sauyunan mun aya tamu payunan tapi ulah timuruan boh komo silih baeudan sareng garwa kedah layat sing rapat sacara leget pama ulah pikir heureuk sangkan silih pika memet nika memet sareng bojo laksana asem ngajodo tapi lamun ngabobodo bojo moal nika sono lamun boga pamajikan lo sok ngabobodo nya gaji 5 juta pengapunang 3 juta anu 2 juta diteureun hadapun sapatu aya nu kitu tah ulahnya yang naon tah duit 2 juta jangan SLI lingkuh itu indah tapi jangan ya mun sono asep ka istri sing pageus saperti patri campur gaul sareng santri kalayan ati nu suci tuh campur gaul jeung santri nya nu suci pasti bersih tara aya nu dipamrih ka bojo teu waleh asih sagala sangkan pamilih Alis asep raragapkeun papatah teh ditengetkeun sareng kudu diamalkeun papatah teh pibekeleun babarengan dina hirup rumah tangga masing kenging bahagia teu nu kawasa hirup kumbuh nu marenah nurut ka ajaran sunnah patuh nyundak nu nyandak amanah sidik tabligh jeung patenah anu beunghar sugih mukti bari bakti ka Gusti ka sasama nagumati ganjaran Allah nu pasti amin ajan jalma leutik gurih ibadahna tanpa pamrih boga hate nu bersih ku Allah bakal diasih hayang dikasih Allah hayang sakitu ieu papatah upamana aya salah atawa kurang merenah ulah jadi rengatna sok panjir kosong simpan di dieu